Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun sumangga urang sanggakeun puji sinarek syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu paratos maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Utamina nikmat iman sinareng Islam. Alhamdulillah kuwiduna urang tiasa kumpul ngariung. Mitengbeyan silaturahmi di ieu tempat anu barokah dina raraga nyak seuneu ketat cinta suci dina resepsi pernikahan via sinareng Zaki. Salawat sinareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadaya, salaku umatna dugi ka dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nuku sim kuring dipihormat kulawarga ageng ti mempelai istri Bapak Dedi sinareng Ibu Mami. Nuku sim kuring dipihormat kulawarga ageng ti mempelai pameget Bapak Heri sinareng Ibu Indah. Sareng para tamu ulama nu dimuliakeun ku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu mulia, dengan ia pisan urang baris nyesekni sumpingna sepasang kekasih anu parantos di talian ku janji suci mencakon galiza ku kituna sim kuring mantonkan kehormatan ka para hadirin sadaya kanggo tiasa nangtung sakedap. Ieu pisan via sinareng Zaki gelisna hiasan dunya kasepna penyinglar duka ngatengkah sareng kajur tiis. Dibarengan ku rasa syukur anu jero diaping ku ibu rama tercinta Bapak Dedi, Ibu Mami, Bapak Heri, sinareng Ibu Indah. Mangga urang jajab kudua anu tulus. Mugia langkah aranjeuna dinten ieu janten awal kabajaknan anu hamo aya kendatna wilujeng sumping di alam rumah tangga kanggo via sinareng Zaki. Ka para hadirin dihaturenan calik dia. Para wargi anu sami hadir moal sampurna hiji hajatan teu aya talata hanati nu boga bumi. Atas nami keluarga ageng ti dua pihak mangga urang regepkeun pamapak ti perwakilan keluarga nu baris didugukeun ku urang dipehormat Bapak Heri. Saban ti wakil keluarga mantena oge mangrupikeun tama anu parantos ngatik ngadidik putrana dugi ka tiasa jatuh prami dinten ieu. Ka Bapak Heri sumangga waktos sinareng tempat di haturan nuhun ka Bapak Heri kana biantara nu sakitu hanatna mugia janten panggeng rasa kanggo urang sadaya. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, ngawangun rumah tangga teh sanes mung saukur ngahijikeun dua jalmi. Tapi ngahijikeun dua jiwa kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala supados ieu perjalanan teh aya tujuanna. Mangga urang regepkeun mutiara hikmah dina nasihat pernikahan. Ieu piuruk baris didugikeun ku urang dipihormat Bapak Omar. Kaneng via sinareng Kang Zaki mangga regepkeun kalayan sae unggal cariosan ti guru urang sadaya. Kanggo bekal pibeuntereun jaga ka Bapak Omar sumangga dihaturanan. Masyaallah. Atur nuhun pisan ka Bapak Omar, mugia piwuruk tadi janten obor anu nya. Masyaallah. Hatur nuhun pisan ka Bapak Omar, mugia piwuruk tadi janten obor anu nyaangan jatan rumah tangga via sinareng Zaki. Hadirin sadaya, sumping kana puncak acara anu pinuh kahusukan. Teu aya kakuatan anu langkung ageng salian ti doa anu dipanjatkeun kalayan ikhlas. Mangga urang tungkulkeun sirah sakdap, nadakeun panangan, nyuhunkeun kanu maha kawasa supados patalina asih via sinareng Zaki salamina dijaga dina kaharmonisan. Mugia Allah ngajantekeun kulawarga aranjeuna kulawarga anu sakinah. Pinuh ku cinta mawadah sinareng rahmat anu ngocor ngagolontor. Doa ieu baris dipimpin langsung ku Bapak Omar. Ka Bapak Omar sumangga dihaturanan. Allahumma amin. Atur nuhun ka Bapak Omar, mugia doa urang sadaya dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Runtuyan acara formal parantos rengse kalayan lungsur longsan. Nanging kabinga ieu tacan lekasan sim kuring ngondang ka para wargi
sadaya kanggo ngadugikan ucapan wilujeng secara langsung ka via Sinareng Zaki. Oge dihaturanan kanggo nikmati jamuan tuangan anu parantos disayagikan. Sim kuring abdi Keanu jeung abdi Rehan atas nami keluarga ageng Bapak Dedi jeung Ibu Mami serta Bapak Heri jeung Ibu Indah neda tawakuf anu kasuhun bilih aya kakirangan dina panampilan ieu. Muncang labeuh kalui hatur nuhun parantos sumping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.